dibedakeun setan kula boga dongeng aya jelema deka masjid salat isya rada hujan cak pamajikanana ka ulah ka masjid jakna jarada hujan eta kan gitu pamajikanna ge kasurupan berarti kan ai kuduna mah Kak hujan teh naon lah atuh aya waya bisa ka masjid kan gitu kuduna mah ieu mah lain kalah teu kudu ka masjid ke beusi ngaguling naon geus mending di imah bae sakian teu kudu ka masjid cek salaki teh waya ka masjid mah tetep bae ka masjid ganjaranna gede lah Kak isuk gaya deui berjamaah mah besi ti poleset cenah Kak itulah salakina tetap hebat ya salakina hebat lain cara iya bang sudah kemana nunjuk ke berangkatnya nek ke masjidnya sekitar 300 meteran lah bener baik eta kebeneran deh benang 100 meter teh ati poleset gaguling balik jarang lantaran kalotor Assalamualaikum Kak kunaon eta di poleset kalotor tadi ge kula teh lain dukun cakna tapi nyaho bakal di poleset hebat teh pamajikanna berarti kasurupan setan gede ya pamajikan oh lah geus kada ganti baju ku salat tadi dia bae langsung ganti baju bersih lah ke masjid deui tuh cak pamajikan tengah jeding bahasa naon teh Vietnam berangkat deui beta cak pamajikan kege poleset deui saking hujan awas mesti poleset deui ulah nyalahkeun wah sakena launa bener bae ti poleset deui bae Masya Allah udah ieu mah rada parah cenah balik deui Assalamualaikum saha tuh sak pamajikan pan bener kan geus ku ari mah mandi ganti baju geus salat di dieu ayo kula ngabaturan berjamaah mah jeung pamajikan geus bisa geus ganti baju deui bang teu ka masjid deui ih salaki sakian aku teu ngajeding-jeding teh keluar bae tetep bareng keluar jol aya aki-aki bawa lampu cetok teh kitu tah lentera cado dituntun aki-aki ceng dituntun ke masjid beusi ti poleset deui beusi tuntun datang ke masjid alhamdulillah ditanya tah lalaki teh kiai aki saha ieu meni hebat amat bageur amat nungtun kula setan hah kula setan nu bener ki bisa nungtun sih pan setan mah kuduna mah ngaduk kotok main gapleh mabok pan ieu mah ka masjid ditungtun kudu hayang nyaho mah kieu cekna begitu maneh keluar ti imah niat dek berjamaah haju ti poleset maneh sadar haju balik deui eta begitu ti poleset keluarga kabeh jeung tatangga dihampura dosa ku gara-gara maneh ti poleset tah dek berjamaah keluarga jeung tatangga dihampura dosa ulah nek jasa cak setan kulah nek cak jana diperhatikan bae ku kula langsung balik deui aju pamajikanna nganasehatan kula nyaho teu nurut ka pamajikanna deui kahayang kula mah nurut ka pamajikan ja pamajikan kula ge eta ge anak buah kula asukannyana ieu tapi teu nurut endahan kaluar deui begitu kaluar deui ti poleset deui nyana alhamdulillah
maca alhamdulillah balik deui ka imah ti polesed nu kadua salembur eta dihampura kabeh dosana ku gara-gara endek berjamaah ti polesed haju balik eta urang lembur dinya kabeh dihampura dosa. Masya Allah bisaan setan ge make masya Allah. Masya Allah paseh setan ge saya ieu komo raja namanya. Begitu katilu kali cak kula ye cek setan lamun ieu budak ti polesed deui aju balik deui watu ieu basa kecamatan dihampura kabeh daripada menang hampura mendingan ku aing ditungtun bae kabeh salamet ditungtun nabe ulah labu teh nyalametkeun tina pangampura urang makan teu kaharti berjamaah teh berjamaahna doang padahal mah ketika salaki berjamaah hiji salaki menang ganjaran 27 nomor kedua sakeluarga menang ganjaran lamun nyaho kadinya pasti cara pamajikan kiai KBG gara berjamaah ka ditu sebab naon henteu berjamaah ge pamajikan meunang ieu mah pan lain ka mana Kak berjamaah teu kaharti ke makna berjamaah teh lain lalagan. Nah inilah penyebaran Kangjeng Nabi secara zahir, penyebaran Kangjeng Nabi makna secara batin. Nu teu kaudag ku urang salaki berjamaah jang dirina 27 ganjaran jang keluargana dihampura dosa. Nu atak ceuk ulama mendingan salaki titah berjamaah geus teu kudu sarolat. Pamajikan geus teu kudu salat. Mun kunaon geus dihampura dosa ceuk. Dua kali ngaguling salembur kabeh diampura lamun 3 kali ngaguling ye cek setan aduh atuh sakecamatan mentak berusaha setan mah supaya jelema ulah iman supaya berusaha nyana supaya ulah ibadah lamun ibadah ge supaya ulah diterima ku Allah kompetisi setan teh musabakoh nyana teh bertanding kumpulah setan kurang musabakoh setan takabur setan hasud setan judi setan mabok setan nipu setan ria nyana kompetisi pahebat-hebat coba ieu nu menang nu mana dikibarkeun bendera takabur ku jada jelema diasupan supaya sombong bendera hasud kitu kene setan teh naon kitu ngagoda supaya hasud jelema kitu kene judi kitu kene mabok kitu kene berbagai-bagai nu hiji setan ria begitu kompetisi nu nganilaina raja setan atuh kan nu bakal mere hadiahna kan raja atuh kudu aya rajana ieu ku raja setan teh nu dimenangkeun setan ria sebab ria mah hayang kalem eta teh asup ka mana-mana dia asup ka mana-mana pakai baju supaya hayang kalem ku jelema komo awewe mah asal make ieu we guys geus gikeun make ieu ka dieu set hayang kalem atuh aju rada aya kebetrikan seuk rapihan panon gitu-gitu eta kan lain rias naon coba giliran mereka salaki Masya Allah boro-boro make sedok boro-boro mandi ge henteu bantak awewe mah mending dicandung di lamun dicandung mah nya make parfum bae bangkit bae nya besi eleh kudu ngora kabeh dipake
wabe dipakai sesungitan segala urang malik hendak deui tah ieu setan ria mah kitu takabur mah ngan sakali sombong teh hasud kitu keneh judi kitu keneh geus eleh mah geusan komo main koprok mah asal bandarna eleh atuh diangkat gas wassalam cek ngeunang geus geus sakali saged tapi ria makan terus bae ria mah terus bae dimimiti make kopiah make tiung make baju make samping make sendal mata kaji pendi mah asal deuk keluar bae di kacana ge teu mah sajam jadi action ke jasna diganti deui eta lamun lain ria naon lamun lain ria naon terus ria mah dempang ke masjid beh ku masyarakat kanyaho ria ngomong kan hai ayo budak ayo ke masjid berjamaah tapi kitu nanti hayang ka alam ngomong semacam-macam mun aing udah udah masjid sepi ieu gara-gara aya aing rame alhamdulillah luar biasa di masjid tuh gara-gara aya aing kotak parinuh isuk eueuhan ria jadi nu menang teh setan ria nu paling unik ieu aya jelema ye putus cinta ngan cek nanti harapan hirup eueuh frustasi aing mah lamun teu jadi kawin ka Sarwiti aing mah mendingan paeh sebab di dunia eueuh nu geulis iwalti ka bogoh aing jelema teu boga dedeleuan meureun nya atuh emang awe hiji aing nu hebat bahkan lalaki mah lamun diputuskeun cinta bener sia mutuskeun aing ngas balik sia aing mah lalaki kajahoan lalaki peler aing aya kadeh gas ku aing mah sia pokona aing deuk hayang putih Lampung hideung berbas geus aing nangan gantina eta lalaki karek ieu mah diputuskeun cinta jeung kieu sang layu titah dahar ge cek mana teh gara dahar tayang dahar mah cek eta saren teh mandi henteu mandi putus cinta teh kos kitu tolong putus cinta geus tidak sehatan ge kita gairah deui hirup dunia tas daun kelor geus dikitu-kitu ge tetep bae teh heuh awewe ti aing hayang gantina ka Karawang Subang Ambalaya can puguh jadi penghibur cakna nu sulit kan ieu urang boga kabogoh bisa menghibur ketika urang sedih nyana bisa ngagoda ketika orang nyari awak nyana bisa mencetak ketika orang hayang baso nyana tak iya boga kabogoh teh anu kos kitu nahin boga kabogoh teh jadi menghibur lain sakadar geulis tapi ieu urang kahiburna pan urang boga pamajikan ka itu kahibur mah teh cenah sanajan anakan bae teu kahibur jadi ti jauh kene ge asal deuk balik bae ka imah sanggeun sebabna kokoprak mah lulus tapi lamun ka imah aja jadi hiburan masyaallah ti jauh kene nyana geus sok ayo geus sasalaman ya Allah nikmatkeun hate aju urang diu kunyana aju di deukeutan urang bangun urang teh kan bangun hareudang nya kunyana dikituan ya Allah ya eta mah surga surga tuh set aju mun aya laler kunyana tepak aduh Masya Allah kaya laler deui surga teh itu surga teh kitu jadi urang kadele haus jana gegeraan teu kudu dititah deui set ieu na deui cai kurang panas teu kurang panas teu lamun panas engke dibere
langsung ke termos lanjutkan atuh kula nu mantak nyebut gitu di dieu teh karitu kararitu boro-boro hormat ka salaki atuh urang dieu mah tah salaki yang coba nyokot cai kos itu buka cokor bae urang dieu mah kos karena itu ja atuh tapi lain dieu KTP-na mah pondok tuh segala nita segala naon paneta hendak salaki eta yes gitu coba itu tuh paling apa tuh cokot besi kok sorangan ya kan itu yes kurang tinggal kak aju nanya kak hasil teh boro-boro kak kak bisa galedek gede leuwih gedean eta jege eta kos karena itu di mana harmonis coba lamun cara tadi mah ka hasil tentu kajen ka tuh hasil ge yang dahar-dahar bae aja urang moal wa keseet geus supaya hasil aya henteu geus bae tenang bae sih kak andai kata modal mah ieu kongkorong kula jual ieu kaya masyaallah hate gede kan ieu lain kan atuh lain dasar lalaki kabecung emang tidituna meureun semua turunan aju katurunan pan teu beres itu teu mantak boga pamajikan mah sing hade kudu nunuturkeun pamajikan kangjeng kajeun teh geulis asal pinter bager sakitu atuh normal tah ieu putus cinta akhirnya begitu putus cinta lah jangan aing maning bunuh diri baik bunuh diri lah begitu nya dek ngaragakeun diri ka sumur kumaha lamun aing ngagejeburkeun encan paeh haji aya nu nimbang berarti terjadi kan paeh moal lah aing nek ngangan racun diinum ku aing racun begitu geus dikiekeun racun lamun aing nginum haju aya jelema terjadi aing pae maningan ka gunung geus aing mun naik ka gunung mah terus handap mantep cek dia tuh kan nah naik kana ka gunung begitu dek bunuh diri kan dihandap aya jelema asal aing sedang moal bisa bunuh diri sebab dihandap goloncong aya jelema lah mau jadi lain geus terjadi bunuh diri terus turun ke handap jol bae aya aki-aki assalamualaikum salam ya aki muhun kenal teu ka aki teu ki aki ieu balakal maot masya Allah kabeneran atuh kula hayang paeh atuh geus kapagi jeung balakal maot pangyabutkeun geus teu kudu hese-hese pangyabutkeun ayo pangyabutkeun gegeraan cek jara gampang paeh mah ieu mah kieu bae kumaha kieu kuari mah dibere resep bae ramuan-ramuan ieu aya daun ieu dicampurkeun jeung daun ieu haju diseduh engke diinum lamun diinum engke set ngedeng kula aya di hulu disirah berarti tereh pae lamun aya di suku di dieu angel keneh ka pae kitu bae geus nya geus ngan memeh eta dibere resep ieu heula ieu dibere resep ieu diinum lamun ieu diinum ke segala rupa hasil wah memeh resep anu kadua teh anu kahiji resep nu kahiji diinum gunyana bahkan dikeun nya kanu sejen kita resep nu tadi teh geus hayang nyaho urang tereh paeh apa angel keneh ta resep nu tadi kunyana diinum heula resep nu kahiji moal dibejaan ku kula sebab eta mah daun-daun pelet lamun eta dibejaan atur rusdi jeung haji pending ngecek-ngecek mah kecek-kecek ku cenah diinum
Masya Allah, eta sarwiti ngudag. Pending. Di mana di kau? Aku rindu padamu. Akan aku tinggalkan laki-laki lain, ciknya. Aku selalu teringat kepadamu, Pen. Wahara ieu mah wahara. Jadi Malik ieu Malik. Ya Allah ya Rabbi, mun aya ta daun eta geus mantep. Moal bere nyaho. Aya di dieu ge aya, di dieu ge aya. Moal dibere nyaho moal. Aya be pokona mah. Lain. Carulang atau malon peluh teh eta. Pokoknya aya 3 rupa daun eta jeung pun dihijikeun jadi pelet. Lamun hayang sapi hiji. Atuh ilmu mah mahal. Maunya dibikeun kitu wae. Aduh eta sarwiti para jasa. Jangan tinggalkan daku. Pen katanya. Pokoknya cintaku cinta yang suci dan murni. Udah wahara jasa sejati. Saya berjanji dari dunia sampai surga. Ambo, ya bapak wahara jasa. Yes, akhirnya Haji Fendi kan sama nyambung deui, begitu nyambung deui boga bade kawin. Begitu kawin kan nyana poho tah. Ngeunaheun hirup teh ternyata jeung kabogo usaha lancar segala hasil. Coba-coba nyana ramuan nu tadi teh. Ramuan nu tadi malaikat sih sekiranya teh di hulu apa di suku sih. Diinum. Coba. Begitu diinum, aya di dieu. Disirah. Hi, mun malaikat di dieu, Malik nya ka dieu. Muter. Malaikat tadi di dieu, muter deui ka dieu. Malaikat tadi di dieu. Malaikat. Atuh nutur-nutur hulu sih sakina. Ulah muter kan nutur-nutur bae sakina teh. Cek balakal maut ieu kuari sia wayah pae. Hi. Ulah cek jalan teh teu bisa. Ulah ka pae cek jalan. Ieu bang geus datang ka waktuna maneh pae. Kamari maneh hayang pae can waktuna mah teu bisa. Kuari embung pae aya geus waktuna mah paeh bae. Urang dia ge kamari aya nu hayang paeh teu paeh. Ditanya kunaon sia hayang paeh? Kreditan teh anggeus-anggeus. Yang paeh bae cek cenah teh. Kuari keur bejeuna lalugina hayang embung paeh paeh. Bakos kitu tah paeh batak si hade. Si hade di satu sisi aya setan anu ka urang terus ngagoda. Di sisi lain malakal maut nutur-nutur urang bae. Ieu malakal maut geus nelegeun bae gaje bae. Nelegeun karawil maut. Ieu tah lain sakina. Nyana geus situ gue aja ieu saminggu deui sakina. Kasih ade. Nah, ieu urang kudu inget. Kanjeng Nabi lahir ke dunia. Kemudian Kanjeng Nabi ngembangkeun syariat, terutama akidah anu sampai perang Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng tidak menghendaki perang. Tapi ketika instruksi ti Gusti Allah kudu perang atau perang bae. Tetapi dasarnya sabilillah. Ketika sabilillah paeh surga, menang syiar luhur. Kitu bae terus di antara akhlak-akhlakna anu dikembangkeun sebab Kanjeng Nabi innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kumaha cara tata krama anak ka kolot ka anak. Kemudian murid ka guru, guru ka murid, anak buah ka bos, bos ka anak buah. Tata krama dagang, tata krama tani, tata krama muasyarah, tata krama bertetangga, tata krama urang di imah tangga. Ieulah Kanjeng Nabi li utammima makarimal akhlak. Di samping eta aya setan anu terus ngagoda urang, aya malaikat anu nutur-nutur urang. Kade urang besi terlena ku ari malaikat geus kieu bae. Keur betah jasa di dunia cabut. Ustad Dawil keur meujeuhna tenang. Eueuh urusanna naon? Keur sehat, maot-maot bae. Kamari kaamung, maot-maot bae. Aya nu hayang paeh Haji Pendi henteu bae. Nya geus teu kuateun hirup. Bae henteu can bae. Puyeng pamajikanna galak masalahna. Puyeng.
sok tujak tunjuk ka batu terasakeun ku sorangan bae sieulangan tah tah eta kos kitu tah aya deui mah dongeng setan tadi mah malaikat ieu mah setan nah aya jelema dagang begitu dagang minta doana ka kiai di modalan rugi minta doana deui ka kiai begitu doana deui ka kiai dagang deui rugi deui sial da kiai teu manjur guys maca waqiah baca ku jana surat waqiah wayah mundur mah dagang mundur bae beak kabeh hampir warungna ge dijual bangkrut di modalan bangkrut sial cek sarahnya ka kuburan lain percaya ka kuburan tapi jangan zarah nyana ngomong kieu nazar aing lamun berhasil dagang aing saksian ku sia setan aing nazar bek sedekah ka sia ka setan wahara teh jelema nazar ka setan teh kira-kira enggak setan ngadengkeun bae iya mantep ye nazar ka aing ye langsung datang ka imah dibisiki hatinya dagang karung mah ulah kitu lamun hayang maju kudu dioplos tadi oplos mah moal sugih-sugih oplos setan kulantaran terus be oke deh dijual lantaran dioplos untungnya gede kan tuh bener kan nyokot barangna di pabrik ulah gitu berean hiji hajungkeun nu kaluarna ge ulah limbahna bae anu gresna ge anggap limbah jadi urang teh engke bisa ngajualna sabarakali lipat ulah make haram-haram nu penting mah maju ayo geura ayo dilaksanakan punya satpam tak masya Allah bener karokok hebat ya dagang mau gitu maling ceretik maling teresu begitu dek sodako ulah sodako atuh beak sing pelit ulah ngajakan incu ge anak ulah dibet ieu muludan batur mah sudah ulah kabita ku muludan urang mah urang baik supaya sugih muludan mah kajen batur bae bener oge ayo bae kecuali datang ke muludan tapi minta berkat masalah dong ke situ ya setan datang ke situ ya Allah ya Rabbi teh setan tolol akhirnya maju nya lantaran kos kitu nurut ke setan. Terus tahun 2 tahun ka 3 tahun geus kajian imah beli mobil geus baju jol setan Waalaikum setan kan Waalaikum ya wah Waalaikumsalam baun teu ka kula teu ieu kula teh setan oh anu keur ieu maneh kan nazar lamun usaha maju kan dek sodako ka setan iraha sia sodakona ayo laksanakan kusia nazarna ki kula lain terek galaksanakeun sodako tapi kan teu pernah kapanggih kumaha manggih anak-anak ende kula ge ayo geus bari ke heula adapun maneh sodako ka kula ulah sebab kula mah kadang kapanggih kadang henteu
kadang kadele kadang henteu sebab kula mah ieu di mana-mana geus lamun hayang sedekah teu kudu ka kula bikeun ka anak kula bae aya anak kula nah di mana teh anak kula loba anak kula mah hiji bikeun ka anak kula di pasar loba nu mana lamun aya anu nimbang ngurangan timbangan meteran ngurangan meteran lamun aya dagang nu ngabohong tupat tipu eta anak kula di Ciloko ge loba tah lamun aya nu dagang ngurangan timbangan ngurangan meteran ngabohong nipu eta anak setan aya we di dieu di coba pacapang nunjukkeun hiji bade eta anak setan siapa mandi harap bos iya anak setan bisa oh eta anak setan mana deui teh anak setan teh nomor kahiji eta nomor kadua ieu anak setan teh anak kula na ieu di mana-mana kapanggih ejeung jelema nu tarang zakat eta anak kula bikin ka dinya teh boga pare sani sobeun teu ngazakat eta anak kula dagang nyana aju teu ngazakat eta anak kula ta eta anak kula wah mana deui mun disebutan mah loba lantaran geus penting ieu mah terakhir bae terakhir anak kula teh anu sok ka masjid bah nu sok ka masjid tapi asal assalamualaikum balik telok kiri dan eta ge anak kula tuh ugut-unggutan atuh karasa beureun kunyana atuh ieu lain anak jangan raja ai eta anu sok di desa di kecamatan pamarentah we eta mah lain anak eta mah bapak kolot tah bapak kolot setan eta ada kula tapi keun kanyana tes we eueuh Masya Allah Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang setan teh dikarikaturkeun korenganan nu kaasukeun ka raja setan kaasukeun kana pamajikan setan can dibahas ku pamajikan setan aya nu anak setan karakter anak setan teh nu di pasar nu di sawah termasuk geus puguh sama pamarentah termasuk nu di masjid ge nu salatna teu wiridan eta teh salat langsung bang teh mah di Cilongok mah hampir kabeh hei Jumat teh Jumat mangrikun doang nu tegep cenah